timbul weh pertarosan yang nais memangna salaki anu badagong teh nu kumaha arayong terang salaki nu badagong teh nyaeta anu dahar hayang kariam baju hayang kari make ari pagawean sapopoe ngan nguseup jeung nguseup aya di dia nu sok nguseup ari pamajikan diabur ari lauk ditunggul Allahu Akbar ada naon eta RCTI jeung di Makkah para ajengan para ustaz-ustazah para sesepuh di ieu wilayah urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang guru barudak guru ibu sadayana anu biasa ngawurukan barudak ngawurukan ibu mingonan urang doakeun mudah-mudahan sadayana masing sarehat amin cing paranjang yuswana jembar milik rizkina barokah ilmuna ya Allah ya Rabbal Kosi Maudi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer Bapak RT aya Pak RW Bapak Kades tah mempeng araraya urang doakeun para pemimpin urang sing sarehat Ibu hoyong terang naon singkatan RT RTT singkatan riweuh tepuguh bener kan dina hiji kampung RT mah pangriweuhna betul tapi teu naon urang doakeun sadayana pemimpin urang sing sarehat paranjang yuswa masing dijantankeun pemimpin anu adil amin ya Allah ya Rabbal desa naon ieu teh Sukapura lamun abdi nyarios Sukapura jawabna Jaya kitu sia Sukapura laleuleus di tukang ieu mah talarik nu dipayun nu di tukang Jaya kada ibu lamun suatu saat umat Islam diajak perang panan laleuleus kitu mah cilaka ibu hayu perang hayu tembak dor mati aw cing tegas atau Sukapura oh, mantap doakan ieu desa Sukapura masing langkung makmur amin masing sejahtera rakyat sinareng pemimpin amin ya Allah ya Rabbal nukusi mabdi dipika hormat dewan pengajar para asatidz wal asatidah di ieu pengaosan pondok pesantren seueur nu ngaraos di dieu urang doakeun guru-guruna para ustad ustazah di dieu nu parantos ngorbankeun harta tanagi pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara masing dibales ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal nu kunais dipika cinta para santriin santriat di ieu pangaosan inilah anak-anak kita yang kita harapkan mampu menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas kita doakan mudah-mudahan putra-putri ibu bapak anu ngaraos di dieu masing dijantankeun murang kalih anu soleh solehah amin masing dijantankeun waladun sabik nyaeta anu pangkat derajatna eta budak teh ngaluhuran nu jadi indung bapana amin ya Allah ya Rabbal ibu hoyong gaduh murang kalih anu soleh hoyong gaduh murang kalih nu solehah cing tarik hoyong ari ibuna geus solehah acan cing tarik geus solehah acan salaki ibu geus soleh acan paingan budakna bedegong oge da buah anu jatuh mah jauh jeung tangkalna betul salah hoyong terang artina ibu cing tarik hoyong terang artina ya ieu mah arti cek sorangan cek abdi nyieun sorangan kieu artina naha henteu aya cai nu haneut-haneut
Panitia ketar-ketir ya. Nah itu aya cai nu hangat-hangat sok jawab cing tarik bantuan aja cing tarik bantuan siang. Nah itu aya cai cing tarik nah cai kuduna teh cai susu anu hangat kuduna teh cai susu anu cek panitia hanya kalau ulang neng nais cinta nih sholli wa sallim daiman al ahmada sholli daiman al ahmada wal ali wal ashabi qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada can datang keneh nu handetna sholli wa sallim daiman al ahmada sholli wa sallim daiman al ahmada wal ali wal ashabi qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Nah abdi nu menta cai haneut kalau kasih bapak nu dianteran rezeki anak soleh di mana-mana anak soleh mah budak leutik keneh berarti ieu mah rezeki bapak soleh alhamdulillah. Nah teu aya cai sakali deui nah teu aya cai tos hujan mah kuduna teh cai haneut tos hujan mah kuduna teh cai haneut can datang keneh ieu teh malik tuluy Allahumma sholli wa sallim wa barik beureui eta mah kade tong dianggap banyol we lah. Uih deui kana pembahasan geus heula cai mah ibu haroyong gaduh murang kali anu soleh bios abdi ceramahna bari tati lamun kedah diwartosan mah ieu teh abdi tos ngaruri awak kamari nembe uih uleman ti Sukabumi jalan teh butut aja ka Sukabumi teh panyata Sukabumi na kota pek mah anggar we pelosok matak ieu nyari bujur ya teh matak tadi dina mobil oge teu nangtung-nangtung diuk we abdi teh ada cara rangkeuh tati wios ayeuna na panggung kursi teuas teh ceramah kabelah dieu gaduh kenangan aja kenangan teh aya 2 kahiji teu dibere cai haneut kadua korsina teuas alhamdulillah tapi wae wios bantal sakalian jeung kasur atuh hadirin rahimakumullah aya 5 kewajiban sepuh anu kedah ditunaikan kamurang kalih ya ibu garaduh budak sadayana gaduh ari budak aya sabaraha hiji hurufna ngitung heula teh sabaraha neng
Keberajang 5 kalah susurian budak teh ibu aya 5 hurufna nu kadua ibu tina budak teh aya huruf naon di dieu hartosna urusan teu cukup ngabiayaan budak, teu cukup mere jajan ka budak, teu cukup ngabiayaan budak sakola jeung masantren, tapi budak kudu diuruskeun. Pangseurna nu ngurus budak saha? Tong bari ngegas atuh. Kalah. Indungna bapana? Cing tarik indung bapakna? Indungna. Matakan salah satu ciri-ciri istri calon ahli surga nyaeta anu sabar ngurus budak. Tapi rek ngaros ibu-ibu urang dia osok sabar ngurus budak. Cinta rek osok sabar ngurus budak. Sakabeung mah berarti kadang osok kadang tara sesering nama. Ya masih gana boga budak ngadon di ciwitan, di ciwit dipuritirkeun jang gerak mani atau budak ngaharejo gering we tongtong nama nari geus gering di bageuran ujang bade tua dihuapan ku mamahnya cek budak ari cager nyiwit sia mah ya kade bu ngurus budak zaman ayeuna lain make huak hauk lain make kuplak kaplok tapi kudu make akhlakul karimah akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Tak ibu urang dieu kedah tiasa mencontoh akhlakna mamah Imam Sudes. Terang Imam Sudes teh kenal henteu? Imam Sudes teh imam di Mekah, ibu kantos ke Mekah. Haroyong ka Mekah. Tos daftar teu acan. Gaduh artos nanta. Mikir hamangkatna atuh. Imam Sudes teh bu imam di Mekah. Kapungkurna nuju alit eta Imam Sudes bangor kacida luar biasa. Leuwihkeun tinggal sigana tina budak ibu mah bangorna teh. Pernah suatu ketika mamahna Imam Sudes kadongkapan rombongan tamu. Biasana orang lamun ayat tamu osok masak, betul? Mamahna Imam Sudes masak nepi ka pinuh sameja ku pasakan. Lalu apa yang terjadi ibu? Ningan dipilari eta pasakan kabeh dikeusikan ku Imam Sudes keur leutikna. Bayangkeun lamun ibu-ibu urang dieu dikitukeun kudu jadi budak rek kumaha. Rek di kumaha? Nu nyiwit aya anu nakol anu najong nu ngabanjur can sia sok atuh siapkeun heula aro ditutungguan nu nyiwit aya anu nakol aya nu ngabanjur anu najong anu nakol kan geus tadi nakol teu pas ngadana teh makarunya teh bisi heseweun pasti ibu-ibu orang dia mah kitu ka budakna teh lamun dikitukeun kudu jadi budak tapi mamahna Imam Sudes mah sabar ningang milari sadayana masakan dikeusikan teh ngadon dikieukeun Gusti Sudes anjeun teh meuni soleh-soleh teuing didoakeun ku mamah cing jadi imam di Masjidil Haram. Pan ayeuna terbukti nak lain amin deui geus. Ayeuna terbukti Imam Sudes jadi imam di Makkah. Mata kade ibu jeung bapak lamun kesel kanu jadi budak ulah wantun-wantun ngucapkeun kagorengan. Pan ucapan teh doa, apalagi doa seorang ibu itu mustajab cepet diijabahna ku Gusti Allah. Matak ti ayeuna mah lamun kesel ka budak teh doakeun ujang Gusti meuni soleh-soleh teh didoakeun ku mamah cing jadi ulama besar pengusaha sukses orang kaya dermawan kitu nu sae mah lain kesel ka budak dasar si kedul tak aya di dena kitu budak rek iraha jadi rajina atuh teu salah kolotna keneh lamun kesel ngucapkeun dasar si kedul dasar si bedegong betul. Kade bu, urang mah terang bahwa budak anu ku urang
urang dicap si kedul teh 10 tahun 20 tahun yang akan datang eta nu bakal jadi presiden, eta nu bakal jadi alimin ulama, eta nu bakal jadi gubernur. Betul? Masa depan seseorang tidak bisa dilihat dari masa sekarang. Allah itu maha membolak-balikan nasib. Leres teh matak ti ayeuna lamun kesel ka budak ulah ngucapkeun kagorengan tapi ucapkeun ka sae barade. Awas jang lamun si mamah kesel ka ujang masih keneh ngucapkeun kagorengan laporan ka tetehnya ka itu. Telepon ke dicatat nomorna. Berarti teu diamalkeun ongkol bade cenah. Kahartos teh 2 cenah lanjut. BUDAK dihijikeun jadi B na sok atuh cing pari. B na biayaaneun, U na urusaneun, D na A na arahkeuneun, K na da eta lancarna teh hiji. Amit nu kasaparhaeun ayeuna katilu. Nu katilu tina budak aya huruf naon? D di dieu hartosna didikeunun. Kewajiban ngadidik murang kali pang agengna ka sepuhna ibu. Nu paling penting eta tanggung jawab paling besar seorang orang tua nyaeta ngadidik murang kali. Mangga ajarkeun budak teh cing komplit. Pan agama Islam agama anu paling sempurna. Dina agama Islam asup ka WC keluar ti WC aya doana, asup ka masjid keluar ti masjid aya doana, make baju ngelepas baju aya doana. Bahkan cara eut diajarkeun dina agama Islam mah dicontohan ku Kanjeng Nabi. Ibu osok ngajarkeun barudak carana eut nu sae. Ujang kantos diajarkan ku si mamah cara eut nu sae. Neng kantos henteu? Cing tari kantos henteu? Tengah jawab si euneun cenah. Ibu terang carana eut nu sae. Hoyong terang. Contohan ku abdi. Urang nginum heula. Da kukuh barang hakana eueuh. Tapi aku ceramah bari barang tua barang eut heula. Aduh rauseun ayeuna mah. Cara eut nu sae bari calik nganggo pandangan katuhu, diawali bismillah diakhiri alhamdulillah, ditilu kalikeun. Kieu contohna. Abdi nu eut hadirin sadayana anu ngitung. Siap? Mancan aja. Lamun pandangan kieu karek hitung hiji gitu. Siap? Buah panas keneh itu. Siap? Siap neng? Cing tarik hitung bismillah. Buru-buru teuing atuh. Karek hiji. Moal balikan deui. Balikan deui teu kaci bieu mah. Bismillah. Tiga alhamdulillah. Tak eta neng cara eut nu sae kitu nya ti ayeuna mah eut mah. Eta cara nu kahiji. Aya cara nu kadua. Nu kadua mah diawali bismillah diakhiri alhamdulillah dina masing-masing anu tilu. Tak kieu contohna. Hitung deui. Hitung deui. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tak eta dua cara eut anu sa barada diamalkeun neng ujang. Insyaallah mah moal. Cara eut nu sae aya dua nu dieu. Aya cara nu katilu. Nu katilu mah ibu teu diawali bismillah, teu diakhiri alhamdulillah, henteu ditilu kalikeun.
tak kieu contohna. Tak ulah nu kitu mah. Sabab naon ngawaris kana mamang. Urang geuning lamun keur salat osok kieu paribasa. Ieu teh rakaat kadua atawa katilunya? Osok kitu salah nginum. Matak ti ayeuna mah benerkeun cara ajarkeun ka budak teh tina hal anu sederhana. Cara cara lebet ka WC duana kumaha gitu. Didik murang kalih teh nu leres, Bu. Lah ieu mah ngajarkeun ka budak teh main TikTok atuh dah. Ari dina TikTok apa nanti tingali lagu nu keur viral ayeuna naon? Linting daun sembunyi tangan hirup asap. Pan secara tidak langsung eta lagu ngajarkeun narkoba. Mata kudu hati-hati ngadidik budak teh ulah sina nyepeng HP sadidinten. Oh sok dibere HP budak. Tah gitu. Di zaman ayeuna mah barudak ge leutik keneh geus baroga HP masing-masing, betul? Kade nu katilu kawajiban sepuh kanu jadi murang kalihna didik cingsa. Lanjut. Nu kasabaraha ayeuna? Opat. BUDAK dihijikeun jadi B na biayaaneun, U na D na didikeun, A na arahkeun, kana sehingga teh apalna eta nu terakhir. Nu kaopat kewajiban sepuh kanu jadi murang kalihna nyaeta ngarahkeun. Kubingkeun da budak mah teu bisa neangan arah sorangan. Saur Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama Islam. Angin indung bapakna nu ngajadikeun Yahudi, aya nu Nasrani, aya anu Majusi. Simpelna mah kieu ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh murang kalih anu pinter arahkeun ka sakola. Lamun hoyong gaduh murang kalih anu soleh-solehah arahkeun ka pasan. Hartos teh arahkeun budak cingsa. Matak ulah nyalahkeun ke budak jadina kumaha. Bisa jadi budak gedena jadi bedegong hese diatur teh salah urang keneh. Henteu leres ngarahkeunana, henteu diarahkeun kana jalan anu sae. Hartos Bu. Haroyong gaduh murang kalih anu soleh pasantrenkeun. Haroyong gaduh murang kalih anu pinter sakola. Betul? Betul Neng? Tos tunduh. Tabu sabaraha ayeuna wong teuing teh? Wong teuing teh? Henteu. Satengah jam deui kiat. Sajam? 2 jam? 3 jam? Dek nyiksa eta. Arahkeun budak cingsae sakali deui indung bapana nu nangtukeun budak rek siga kumaha. Jadi eta opat kewajiban sepuh kanu jadi budak anu kudu ditunaikeun ayeuna. Nu hiji mah terakhir nikahkeun eta mah lamun geus waktuna geus aprok jeung jodona geus paham elmuna nembe kewajiban sepuh nu terakhir ka budak teh nikah. Hartos Bu. Moal hilap deui naon cenah ka hartos teh? Aku mau ngecek lah.
Sekarang guys mau berpesan kepada seluruh santri-santri pangaosan di dia. Pan ieu mah judulna ge imtihan santri sinareng tabligh akbar. Pan ari dieu mah abdi berpesan pangaosana khusus ngebahas kewajiban orang tua. Tah ayeuna mah urang ngebahas kanggo urang kalih. Siap neng? Masih semangat? Lalu geus gitu. Meringan sawareh nu diharupna ge teh kamarana sawareh deui. Alhamdulillah. Kuduna barudak nu dihareup teh. Ibu sarehat sadayana. Abdi mah nuju kirang sehat ya teh. Kamari nembe diparios ka dokter. Sauna teh aya masalah dina darah. Di kaluhur darah tinggi, ka handap darah rendah. Amun ka aki-aki demam berdarah. Mata kamun abdi hayang sumanget pemuda kahareupeun aki-aki ka tukang teh penyakit malaria. Tas deui pesan ti abdi khusus kanggo santrian santriat di ieu pangaosan pemuda-pemudi di ieu wilayah. Judulna urang judulan ngarah tereh. Judulna Pemuda Islam Menghadapi Zaman Now. Naon cenah? Pemuda Islam menghadapi zaman now. Siap? Nu kahiji carana pemuda Islam menghadapi zaman now nyaeta kudu nguatkeun iman. Tinggal ku zaman ayeuna iman geus minim. Dina berita seueur dilaporkeun tidak sedikit berita dalam televisi yang mengabarkan aya budak anu maehan indung bapana sorangan, aya indung bapa anu nyiksa ka budakna sorangan, aya anu merkosa saudarana sorangan. Nauzu minimna iman. Matak nu kahiji pesan ti abdi kuatkan iman. Ieu zaman geus zaman edan, zaman ruksak, zaman gelo, zaman sinting. Betul? Lagukeun zamane zaman ruksak loba jelema gelo ngadadat tengah peuting sing barakata memeh nikah geus boga. Ayeuna mah euceuk nikah karek 3 bulan geus ngais orok huntuan. Amit-amit nauzu. Zamane zaman edan loba anak eueuh bapaan ngalahirkeun susu lumputan nu kitu ulah diturutan. Zamane zaman gaul loba acan teh kaca letot atau tipe apa tipe typo kuduna naon typo ari dia cek abdi ari bibir saha. Zaman gaul ayeuna Mas ya. Zaman gaul loba buuk siga meong tutur make motor kenal potna ngebul lamun ngawadul siga kumakarek lah rek siga tuyul rek siga tukul kan baik lah. Barudak ayeuna pan gaya pemuda teh dicukur terapi ari sisi dibereskeun diseepkeun rambutna ari ieu gondrong aya anu kitu make motor nu ngagandengkeun batur aya anu kitu. Barudak sakola zaman ayeuna ka sakolah yang marake motor. Betul. Padahal mah teu apal eta teh motor meunang kiriditan. Menang setoran betul. Dari motor nganjuk mah kaciri aja tina sorana oke dengan digas teh setoran di rem ini kebongkur mah abdi yakin ibu jeung bapak hoyong sakola ngabelaan pendidikan teh belaan papa nepi ka satengah jam sajam komo di kampung mah betul. Barudak ayeuna pan hayang gagayaan sakola marawa motor padahal ngan 5 menit lempang oge
Leres teh. Lanjut. Zaman sinting loba pemuda marake. Nini sok lanjut dah. Bieu lanjut teh yang cicing heula. Namanya latihan heula ya teh. Sok siap. Zaman Kecil nu di Pangkalara ya. Ulang wae atuh. Zaman ting loba pemuda marake anting nini make legging atuh. Lain samping mah geus pasaran geus biasa. Ieu mah nu anti mainstream. Make legging. Siap? Buat di dia aya masuk make legging. Nini lain ari nini make legging kumaha nya? Leuweung ari ibu-ibu mah masih kena nyangsang. Da ieu meureun apa ya ngarosot. Tekun bae eh. Masuk make legging hadir teu ayeuna. Kadengekeun nini. Zaman sinting loba pemuda marake anting nini make legging para sea ngabebetkeun ini ngabebetkeun ucing tidak berperikeun nini-ninian eta ibu. Zaman ayeuna nini geus gaul. Zaman ayeuna mah nu boga HP lain barudak ngorak hungkul. Nini oge garaduheun HP teh. Nepi ka nyieun website sorangan www.kariput.com. Lain atunya cek urang ieu mah atuh geus nini mah inget teh kana maot. Ieu mah nini gagayaan hayang ulin ka mall, shopping, belanja. Betul? Dan malaikat mah temandang umur, Bu. Malaikat mah temandang usia, temandang tampan atau gelisna, betul? Di mana-mana tepi kana pati ningan kana mangsa saluyut jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaranna. Terus teh ari maot ngadodohor berasok di pohon tungtung telat datang merenya ngagaretak taya tempo teu kudu eta mah taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal tos sumping teu aya basa anaking ngahulang jangkrik anu ngajanjeuk mentak ngait kana ati gaang anu honcewang mentak reang sumureang tepasai cingangguran manusia cara cing cari cing pagahkan cing saring set pagah ikat moal gedak keanginan moal asku kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari ngadengkap cing cang kal cekal gawe alik katali agama Allah cicing dina akidah Islam cicing dina Islam naon sababna tuh manuk cingkleng cindeten blos kakolong bapa satar. Alhamdulillah bubar pengajian barisa atuh nyanyi. Eta malaikat Israel geus ngabulanan rek nyabut nyawa urang di mana-mana tepi kana pati ningan kana mangsa saliyeu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaran cing
ngeunaheun atuh aja terus dialus-alus wah lagaman gedong sigrong teu kadong-dong istri demplon teu kadengkon anak incu jararongjon ngajual sawah jeung kebon da angger nu ku urang dibawa ke akhirat mah amal urang aja ku amal soleh namun urang maot bawa amal soleh ke mang soleh maot bawa amal saha salah wae jadi anggar nu mantuan urang di akhirat mah lain batur tapi amal sorangan nih gedegongnya amal sorangan nu mantuan urang teh betul katakanlah ari geus kolot mah tong sok ulin-ulinan lah geus we ingat kana maot perbanyak ibadah perbanyak zikir betul ini nu sok make legging di dia cing tobat aya mah insyaallah lanjut zaman ancur aya mah kan enggak sinting mah dia kudu kreatif atuh zaman naon cenah dia nyarian erok tadi ukur nyarian erok tadi marakena paluhur hayang katingali tungur hayang katingali bujur rek sakumaha nyen erokna biraku sakieu mah cing leres aja ari nyarios lain bujur tapi tuur jadi we kapikiran yang katingali bujur rek sakieu rokna cing bener tuur lain buy sakali deui zaman ancur nyarian erok tadi ukur marakena paluhur hayang katingali kata bujur berdebat tuur zaman ayeuna Masya Allah luar biasa di kota mah di ditu ibu parawan umur 17 tahun nganggo rok adina umur 7 tahun ngan alhamdulillah di dieu mah sarayana nutupan aur ngaranggo kerud di dieu mah sono jam 12 siang kupingkeun Bu jam 12 siang ibu keur di kebon si bapak keur di sawah barudak keur di sakola ngong adan dan naon eta RCTI jeung di Makkah soalnya dan RCTI nu bieu teh pindah we ka dieu Allahu Akbar saha eta cing tarik saha eta aki-aki memang akur di mana-mana sok kamari keur bulan puasa nu galibna ngahudangkeun urang sahur jam 3 jam 3:30 pemuda atau aki-aki sarua berarti yang dicililin cipongkor di ditu lain mewah ke aki-aki teh punten lain ulah ku aki-aki ngan abdi masuk karunya aki-aki ngahudangkeun sahur atau ibu sorak teh kadang ayaan kadang eueuhan betul cek aki-aki alhamdulillah lungit sorakna teh pucung hul aya deui ahyana lungit deui aja lila eta mah ting tahajud heula ting sare deui pucung hul nu terakhir nusyur ngawartosan waktos parantos setengah opat gorawok teh pemuda teu nanyakeun
doakeun aki-aki nu sok adan subuh-subuh nu sok ngahudangkeun urang sahur cing paranjang yuswa. Ya Allah ya Rabbal. Ningali pemuda taradaek di Marasigit, betul? Abdi yakin ketika ngong adzan zuhur keluar spontan tina lambai urang ucapan alhamdulillah. Torojol adzan asar keluar tina lambai urang ucapan alhamdulillah. Tiba waktu maghrib sajam sada acan adzan kabeh geus dijab-jabkeun di tengah imam. Es campur kolak. Eta kolak abdi geus sataun teu manggih jeung kolak teh. Keur bulan puasa mah eta kolak ngadak-ngadak jadi lineuk. Aya cau-cau di kolak, santri datang pasaran mawa waluh-waluh di kolak, tatangga mere sampe di kolak. Untung abdi di WC. Untung abdi di dapur teu nyimpen sendal swallow. Bisi di kolak. Bala-bala gehu karoket kabeh geus diriungkeun masing-masing. Barudak mah saking ku kesel nungguan adzan maghrib cau di baru ligiran eta. Betul? Datang ka urang waktu adzan maghrib. Allah can nepi ka akbar bala-bala beak benek. Allah, jadi aya nu sok kitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Cai sambung badan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangu sapiring medeur. Hayya 'alas shalah. Teu nyesa saremeh-remeh aja. Hayya 'alal falah. Es campur samangkok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samangka tilu jeung cangkang-cangkang. La ilaha illallah. Kamarkaan. Kolak dina ti korok keneh dibawa salat maghrib atuh ngabarolo. Betul. Beres salat maghrib torojol datang ka urang waktu salat isya. Biasana geus netepan isya urang teh kompak ngalaksanakeun salat berjamaah tarawih. Abdi yakin urang dieu jeung urang Cipongkor sarua lamun rek tarawih sok milihan heula imam. Nu seuri rumasa. Betul. Pak ibu ieu pangtarikna seurina teh. Kasindir henteu? Wios kasindir wios. Tong boroning kasindir TBC teu peduli abdi mah. Bu sok milihan heula imam, lamun imamna gancang maca suratna nu pararedek dijamin isi masjid teh pinuh. Tapi lamun imamna hese ngungked acang maca suratna nu pararanjang dijamin isi masjid teh pemain inti hungkul. Aki-aki jeung karpet. Betul? Tadi abdi mah di ditu di Cipongkor da biasa ari salat tarawih teh imamna digilir ku santri nu tos arageun. Eta santri tarawih jadi imam maca Al-Fatihah disanapaskeun da bisaeun santri mah. Cek santri nu jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak kitu aminna teh gancang. Dari amin mah kumaha dolin. Leres teh. Sok jarawab sadayana cing kompak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak pasti gitu eta. Taruh jawab Pak RT jadi imam. Ya Pak RT.
Pak RT jadi imam teu make seni imamna teh baca Al-Qur'an siga maca koran nu akhirna jadi kieu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah gitu. RT di ditu ini. Isinya tuh di pelototan ku Pak RT. Aduh kasih. Pan Islam mah indah lamun make seni teh betul. Lamun teu make seni Islam jadi kurang indah. Ibu hoyong gaduh murang kali anu sae ngaos Qur'ana. Hoyong gaduh murang kali anu sae suantena. Pasantren. Pan ari di pangaosan mah diajarkeun tajwidna, diajarkeun lagabna, murotal mujawadna, betul? Tabarudak kade lamun tos belajar Al-Qur'an, irama Al-Qur'an tos tiasa, tos jantan qori-qoriah, ulah sagawayah dipakena. Ieu mah abang geus bisa qori, beur ngalagu diqorikeun. Pan sok aya nu kitu teh. Betul? Ara'aital ladzi Aduh seri aja lagam naon eta abang geus bisa ngalagu ger di kana Al-Qur'anan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sayang kan gitu ger teh tukang kori nyanyi balonku ada lima rupa-rupa warnanya merah kuning merah muda dan biru meletus balon hijau raoseun teh nu kitu ya teteh bari kamarana teh teteh bari kamarana he rek iih asa kari ini lah asa kakaraeun keur ngaji pabaliut di nu kiih mata panitia bilih ieu pangaosan teu janten kondusif mending kene urang istirahat we 10 menitnya urang kiih heula bebarengan. Nama orang ieu Pokari Sweat supaya menambah ion. Biasa eta lah. Bu, melongkeun wae atuh teh. Beut yang ngarokok heula sabatang. Tadina rek make sedotan sok inget cenah cek sapuh kapungkur lamun lambai hoyong alit peutna terus-terusan nganggo sedotan insyaallah bakal monyong mau pakai sedotan yang eurih ke mereka dia nya. Bismillah. Alhamdulillah. Teraskeun. Tos arwi deui nu kieu teh aja. Tapi ka mana bieu ibu? Kade ditanya ku tatangga nu teu ka dieu ibu ngebahasna
naon yang Reza eta ngabahas kiih. Nah jodoh kana kiih tina intihan murang kali datain pokoknya mah aya kiihan. Tapi kan naon dia taraoseun teh nu kitu teh. Raoseun atuh kitu menang mikir eta teh. Raoseun ngan salah. Sabab naon nempatkeun hiji perkara sanes dina tempatna, zalim namina. Contohna ibu make tiung dina bujur. Mantas henteu. Torojol teh si bapak ka pasar make salempak dina sirah. Mantas henteu. Henteu. Sabab lain tempat. Kartos. Mangga belajar irama Al-Qur'an. Ngan kedah terang nempatkeunana lagu Al-Qur'an aya bagianana, lagu Sunda aya bagianana, lagu dangdut oge aya bagian ulah dicampur-campur. Betul Bu? Jarawang sadayana cing kompak kamari keur bulan puasa aya teu nu teu boga beas saremeh-remeh acan. Cing tarik aya henteu? Kamari bulan puasa aya teu nu teu boga duit saperak-perak acan aya teu? Teu aya, pan dijamin ku Gusti Allah lamun urang sae ibadahna ka Allah maka hidup di dunia bakal bahagia. Pan keur bulan puasa urang teh resep rajin kana ibadah mata ku Allah dibalas. Dina ibadah urang anu rajin, ibadah urang anu sae ka Allah, Allah balas hidup bulan puasa sadayana bahagia. Teu aya nu kakurangan. Malahan mah keur lebaran baju alanyar sadayana, betul? Janji ti Allah. Jadi lamun hidup hayang bahagia nu kahiji perbaiki hubungan jeung Gusti Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karek nek sholawatan kalah turun eta. Oh iya. Di dia sok teh sholawatan deui lah. Arah tutunduh siap. Da ari seueur sholawatan mah ibu moal matak cemburu salaki teh. Seueur nyebutkeun nami nabi salaki moal matak cemburu. Betul? Kan ulah sote lamun sholawatana ngaran batur seperti Agus ya Habibi kan bahaya gitu. Terus ya deh si ibu sholawatan diganti ngaran teh Asep ya Habibi kayak gitu mah cemburuan. Ari ka Kanjeng Nabi mah mau siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Sariana Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika kuping geningan teraskan sholawat atau nabi ceramahna dua nana atau hese nambahi dengan hiji orang terehkan katanya soalnya ia suara terserah dia kira resikonya jadi mau balik can nepi ka serak can dibere duit teh
Kada ari jalmi mah kudu bagian masing-masing. Tukang dagang kudu nungguan pelanggan, tukang cilok kudu nananggung. Betul? Mau balik kudu nepi ka serapan. Karunya mah tukang WC, can aya nu modal can boga duit teh. Terus mata kudu sabar. Abdi ge ya geus serak jadi moal lila deui. Kudu sabar. Jadi bere berkat sabar, amplop ipis sabar. Da ari rek ngahargakeun teu meunang, diancam ku katerangan. Sing sajalma anu ngajual ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng dina neraka salilana. Sakali deui, sing sajalma anu ngajual ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng dina neraka sali. Matak ulah nyapirakeun ka abdi teh atuh. Wajah masih deh. Dan terakhir, kunci hoyong hidup bahagia di dunia nyaeta perbaiki hubungan sesama manusia. Kupingkan kang orang masih gak iya lengan. Saur Kanjeng Nabi, al muslim wal muslim kun kalayadain kudu siga lengan dua. Tingali ieu lengan ibu. Ongko hirupna teh pajauh tapi kompak lengan mah. Lamun nu kenca rahet saha nu ngubaran. Cing tarik saha nu ngubaran katuhu. Lamun nu kenca hoyong nganggo jam tangan saha nu mangmakekeun katuhu. Silih gotong royong dina kasaean. Wala takun kalaudunain ulah siga ceuli tua. Tingali ieu ceuli dua ongko hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Lamun nu kenca gering can pernah abdi ningali nu katuhu ngalongok ka dieu. Terus ke ibu kantos milari cepil jalan-jalan silaturahmi. Lamun nu kenca congean can pernah nu katuhu mangelapkeun. Anggar we nu ngelap mah saha? Panangan, betul? Tahirup teh kudu siga panangan, ulah siga ceul. Panangan mah kompak, silih asih, silih asah, silih asuh. Sok sanajan hidupna pajauh tapi ceuli mah ongkoh padeukeut tapi papahar. Nauzo tah urang hidup dina masyarakat muslim sapertos kieu kedah tiasa gotong royong dina kasae. Doakan ya para guru-guru anu parantos gotong royong dina kasaean mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, nyolehkeun putra ibu bapak di dieu sadayana. Doakan guru-guru di dieu sing sarehat, sing paranjang yuswa, barokah ilmuna. Amin ya Allah ya Rabbal. Partos Bu. Terus tabu sabar ayeuna. Teu karaos tos sajam 20 menit. Ibu kahartos naon anu dicarioskeun sajam 20 menit tadi dieu kahartos sadayana naon cenah. Tepukuh gitu. Nu tadi awal budak kahiji biayaan, kadua urusan, katilu didikeun, kaopat arah, kalima eta mah lamun tos kana waktu. Ayeuna budak menghadapi zaman now teh kahiji kuatkan, kadua tingkatkan ilmu. Kan geus kieu teh tingkatkan artina. Baikan deui kahiji kuatkan iman, kadua tingkatkan ilmu, katilu perbaiki ibadah. Bada de diamalkeun insya alhamdulillah. Ngapunten ieu teh pembahasanna kieu abdi. Da ari ceramah ka urang dieu mah sapertos ngajual uyah ka laut. Sabab ieu mah ibu-ibu sadayana tos ahli ilmu, ahli pangaosan sadayana. Sigana ari sigapan jauh kanya. Mudah-mudahan dalam rupi nuku abdi didugikeun masing aya manfaatna, khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Atuh urang doakeun ieu pangaosan di dieu barudak nu ngaraos sadayana, ieu pangaosan masing langkung kamajenganana amin. Masing langkung seueur nu ngaosna amin. Oke, masing tiasa mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas
serta santun dalam budi pekerti. Amin ya Allah ya Rabbal. Dicekapkan sakitu wae. Hapunten bilih seueur kalepatanana. Wallahul wafiq. Ala sayyidina Muhammadin alladzi tamalu bihi uqubatan farju bihi qurbatun bihi hawaid wa tunalu bihi raqaib wa shahawati ma yastasir bi wajhihi wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhati wa nafasin jadi kulli ma'lum. Surak sekali deh surak. Amin 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 ya rabbal alamin. Aman aman bi rahmatika ya rahim. Iman 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 yakin ainun hakun imun imun Lihakun fayakun. Amin 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 ya rabbal alamin. Aman birahmatika ya rahim. Iman 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 yakin ainun hakun imun. Al-Azim astaghfirullah, Al-Azim astaghfirullah, Al-Azim astaghfirullah, Al-Azim astaghfirullah, Al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Allah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah.